Perbaikilah diri orang supaya akur baik salat di loba jelema jeung sorangan akur nikmatna ngan lamun teu dibersihan heula batin moal beres bisana urang ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah duduaan jeung Gusti teh ketika batin urang geus bersih aing ngabersihan awak bababari jasa kulit urang aya teh kotokan gegiraan teh harita keneh kumaha lantaran besi kaambeun ku batur oge sorangan ge teu betah urang keur lempang di baju urang teh aya kotoran boro-boro mun najis cacakan cai hujan bae ge cai hujan ngecret ka urang keur lempang di jalan ngecret gegiraan di kumbah baju urang samping urang dan lain sebagainya atawa di leungeun urang di pipi urang aya hideungan harita keneh dielap teu betah tapi ieu takabur di jero hate teu pernah dikumbah hasud nu aya di jero hate teu pernah dibersihan ria nu aya di jero hate teu pernah we ku urang teh diomean datang ka paeh nyana kos kitu bae moal aya ngeunah ibadah ka Gusti Allah